wajib kanu Islam saban-saban taun tur mukalaf puasa bulan Ramadan. Jadi jumlah syarat wajib siam opat. Hiji Islam akal balik sareng kuat, ari pardu sareng rukun siam opat, ari rukun kahijinya eta niat, kaduana nangtukeun niat puasa saban peuting poe isuk rek puasa, rek nekanan puasa fardu Ramadan atawa nekanan anu dinazarkeun, katilu nanahan tina dahar leut, tina jima tina utah kadelepat, opat nyaho mimiti jeung panungtungan, ulah niat jeung buka satabrang-tabrang anu ngabatalkeun puasa 10, masing apal ngarah jadi jalma teguh. Hiji ain anu nepi kana beteung, najan leutik sarta dihajaku urang, atawa kajero ti koro jeung sirah, henteu batal neureuy ciduh nu bersih, jeung teu batal asup ain kana beteung, teu dihaja atawa dipaksa orang, jeung teu batal kebul pangayakan tipung, jeung katalanjuran cai kana irung, lamun teu banget dina kekemuna sareng ngingsrek cai ka jero irungna, dua hukna hartina ngasupkeun ubar, tina salah sahijina kubul dubur, atawa ngasupkeun tungtung ramokana kubul dubur dina waktu istinjana, dina kodok hajat sareng istinjana, masing bisa pisan urang ngaraksana.